Panganten pamagat para tasumping diwongkon bebina keluarga besar calon panganten istri pangbagia kangge nyambut sumpingna kulawargi calon panganten pamagat bari dilaksanakeun prosesi upacara adat mapag calon panganten Sanggar Seni Panghegar Majalengka sejak dikawitan. Nitih wanci numustari ninggang mangsa utama jeung di antara tanda-tanda kekawasaanana geus diciptakeun pasangan hirup di antara aranjeun sangkan anjeun hirup aya dina katin terima. Gusti Maha Suci amit ampunnya paralun ka Gusti Maha Suci nada pangraksa pangriksa ya calon panganten kulon wetan kidul kaler luhur handap tengah sisi ganda pena Saraswati ringkut pola hati-hati lungguh tipu bikin hati siriman sejati ganda pena Saraswati ringkut pola hati-hati lungguh tipu bikin hati sirilalana sejati pasekadan Gusti nu Maha
sarasa pecahkan adaran bagena sumping. warahmatullahi wabarakatuh. Caricing wae euy. Wilujeng enjing sampurasun kasadayana. Itu tingali anu dianti-anti ti kamari didago-dago ti bareto. Rombongan calon panganten pameget anu sumping nati mana teh ti pajaten. Lembur aki keneh pajaten mah. Geus sumping geus aya di payunan urang sadaya. Ih anu sakedap teuy baris ditikahkeun nya. Mudah-mudahan acarana sing lungsur langsar teu aya halangan harungan naon. Amin ya robbal alamin. Ambu kadieu teh asa jeung si Ambu. Si Ambu mana? Ambu kadieu. Nyamuni wae maneh mah. Urang bageakeun itu panganten. Kadieu. Alah meni centil maneh. Lumayan jeung meuli HP Android. Alah atur nuhun. Sok maneh Ambu usaha atuh maneh. Yok tegelkeun ka dieu ye tah. Alah atur nuhun. Ambu dekat tempo aki sia. Atur nuhun tawis ingat di urang pajaten ya. Alah
sok mana Bapak Hajat. Bapak Hajat, Bapak Hajat, Bapak Hajat, Ibu Hajat. Alah maneh mah mending ngerakeun. Sakali deui, sok atuh tawis bingah ka ambu. Ai. Alah atur nuhun aduh tulus meuli HP teh. Ayak kene belah dieu. Alah ieu atur nuhun. Teu balalageun urang dieu mah nya. Pomo urang Pajaten mah da geus terkenal. Alhamdulillahirabbil alamin. Beujeuh mah geus lila eueuh panggung. Ayeuna loba nu nyawer. PPKM. Alah, geus ambu ka dieu heula. Nya anu intina mah ieu mah mung simbol wungkulnya. Anu intina mah urang merdih ka Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui mudah-mudahan ieu acara sing lungsur langsar teu aya halangan harungan nanaon. Kasep wilujeungnya ayo tapi satu acana bisik ya mah bisik aya jurig anu nyiliwuri setan marakayangan genderuwo anu newo-newo anu rek ngaganggu kana ieu acara ku aki soang disinglar heula nya sakedapan cikan guru kudul ti belah kidul kabeukina pais bakatul nyingkah sia sing jauh esek keler di belah kaler kabeukina belum jeler jeung martabak endog nyingkah sia sing jauh anu di belah wetan setan marakayangan kabeukina pais ketan oge hiji deui ulon di belah kulon kabeukina pais bunglon nyingkah sia sing jauh ulah ngaganggu bismillahirrahmanirrahim